Wilujeng tepanggang sareng acara matu dongeng enteng pangbeberatan. Mang Jaya sapara kanca bade meraskeun hanca dongeng katinda cariosnya bunjuruna lodaya mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna dincak bagian ka-23. Harita para mitra sadaya antara Karna jeung Rahmat lanceukna silih sentak. Karna silih sentak bari ngageungkeun leungeun Mang Rubinta, tapi kalesotna kalawan teu tatapasini ujug-ujug ngayakeun tindakan. Peupna meuni buleud di lelempeng kana beungeut Rahmat lanceukna nu keur dicekel ku Mang Bira. Saperut hiuk peueup Karna bangbaraan ngan untung Rahmat teu eleh rikat. Manehna miceun beungeut bari awakna rada doyong, beledag peueup Karna ukur ngahanca kana tihang panto kamar. Atuh nu araya ting koreja teraribut sedang Rahmat teu ngayakeun perlawanan. Sabab leungina pageuh dicekelan ku Mang Wira bari dibobedol. Kilek karena Malik deui saberut ngirim gede gempuran. Korejat Aki Jantra nangtung sakilat newak leungeun Karna. Kep ned dicentok. Karna ampil nyuk suruh kana juru meja. Geus kitu ditungku punukna ku Aki Jantra sedeng Hamid mah. Nurek diajakan nuduhkeun padumukan Rusdi teh teu aya nu nganyahoankeun ngan ngabalicet mabur. Naon si lain ngadondek di ributan jeung nu jadi lanceuk deui. Teu gablek gairahnya keur kawas di tempat sorangan we. Hayo balik sia Ujang. Teu pugu-pugu kawas lain jeung dulur we. Bila gancang bawa balik ka dieu saurang. Ceuk Aki Jantra bari masih keneh nungku punuk Karna. Teu usik teu malik ongkohan Aki Jantra teu sabong-brong. Waduh, Nyimas punten sanes akang dongkap ka dieu ngahaja bade ributan. Di bumi Nyimas mung ieu we mangkelukna teu uyahan. Punten Nyimas. Cek Rahmat sanuk-sanuk menta dihampura. Sedeng Nyimas Nurbaya teu nemalan anggur ngaroroncon taksiran ngarasa reuas. Geus kitu maju Rahmat jeung Mang Wira tarurun terus barali. Sanggeus Rahmat jeung Mang Wira eueuh korejat karena ngorejat sabab punukna geus dilepaskeun ku Aki Jantra. Na atuh belenyeng teh karena lumpat disangka ku Aki Jantra jeung ku nu sejen mah rek ngaberi Rahmat nu matak harita ku Aki Jantra jeung ku Mang Rubinta diarudag inggis jadi riributan gede. Lantaran katingalina Karna sakitu nafsuna, si horeng Karna lumpat soterek ngaberi Hamid. Ari Nyimas Nurbayangan gek calik bari ngaroroncon kene. Sanggeus eueuh sasaha bisurni ka karadaek nyampeurkeun kitu ge bari jeung ngaleleper. Nyimas kunaon nembe teh jang Karna sareng rekana bade ribut. Bibi mah nyempot we dipengker bari ngadeg-deg teu puguh raosan muping anu silih sentak teh. Eta kunaon manawi Nyimas uninga kawit-kawitna? Ceuk bisurni bari gek diuk ning hareupan Nyimas Nurbaya. Ah duka teuing atubingan anu kadengen aku abdi mah. Kang Karna ngajak ngajorag ka lanceukna. Waler Nyimas Nurbaya raraina meuni pias. Ngajorag saha cenah Nyimas? Bisurni neuteub seukeut. Cenah mah nu kamahala ka indungna. Ngan ku Rahmat dicare kalawan diomongan. Dicarek sote karunya we meureun bisi nu jadi adi cilaka. Sabalikna kalau Malik amek kanu jadi lanceuk untukna teh aya Wang Wira jeung Mang Rubinta. Kata mah ku Aki Jantra ditewak. Lamun eueuh sasaha mah duka teuing kana pasti we salah saurang aya nu cilaka. Teh bati kitu pasti paparabotan abdi beak hancur. Sanes ku kitu eta jang Karna aya ku wani kalanceuknya. Upi jalmi anu tadi dicana ku jang Karna teh ka mana cenah Nyimas? Teuing ka mana da nyaho-nyaho geus eueuh we ongkohan barorah mikirkeun batur. Sasat diri ge teu puguh rarasaan. Komo bieu sangadange sorang ngabeledag mah kuat ka ngarenyag. Lamun ceuk abdi boga panyakit jantung teh mah geus lapur matak ngalepek bi. Lain nu ngabeledag teh naon tadi dia badil Nyimas? Lain badil tapi peueup Kang Karna. Rek meupuh beungeut Kang Rahmat teu beunang ngiblepas kana tihang panto kamar. Ameng disangki ku bibi mah ngabeledag teh badil. Horeng peueup jang Karna. Kumaha lamun seugeuna kana beungeut jang Rahmat? Moal we teh irung jang Rahmat teh dempak temanan meureunya. Komo pamikeun kana irung bibi mah ulah-ulah irung bibi pindah kana tarang. Ceuk bisurni bari purangas puringis jeung nyabak irung sagala. Ngaco bibi sok aya wae nya. Nyimas Nurbaya ngabalieur. Akutan ka ditu gelasna bisurni sekalian pantona koncikeun saurna deui. Upi Kang Rubinta angkat ka mana Nyimas? Nyata diajakan ku Aki Jantra nyusul Kang Karna bisa terus ngudag lanceukna. Baler Nyimas Nurbaya terus ngoloyong ka pengker bade siram sabab waktu geus manjing ka asar. Ojeng Kang bisurni ngalengkah ngoncikeun panto hareup. Barang rek ngaleos pisan bari nanggeui baki. Leusi ku gelas urut ngopi semah teh di luar sadanu kaketrok kana panto. Atuh bisurni curing hak
gentak ngaliuk geronanya bari ngecak gendui baki dina meja. Saha di luar? Saduka ketrokan panto teh saha? Bisurni gegerewe kananya bari mencerong kana panto. Sedang nu digegerona teu nemalan duka ting teu ngadengieun duka kumaha malah keketrok beuki asa tari. Ye, suka jelema bonge nya ditanya telek nemalan. Saha di luar? Saha di luar? Kang Rubinta teh? Ih, si ganjil mah bonge nya. Bisurni kukulutus bari kletrek. Ngalaan kunci panto berai dibuka. Breh teh Mang Bendul badegana ajengan Abdul Soleh. Namang ini Mang Bendul ngahehe kawas lugu mase. Mu nemalan atuh sia Bendul. Bingaroni rewe kanjiro. Amu nyawe atuh. Sorry sia kawas lugu mase pe. Da leuwas itu. Gue leuwas mah. Makaning bieu tas manggih ka leuwas. Temal Bisurni bari mundur. Bus Mang Bendul ka jero. Dudut. Naon ada dudut kaos motor we. Jemun nu nyimas ayami. Cek Mang Bendul kabeneran Nyimas Nurbaya nu bade ka jaman ngadangueun anjeunna naros ka Bisurni. Aya saha bi? Ieu Nyimas aya Mang Bendul. Temal Bisurni. Ini aya Mang Bendul jeung saha ka dieu? Naon we nyanyina damang Nyimas? Cager, kumari ama jeung ibu calager. Amino, kami ini miwarang mu mamang itu. Aya naon gitu? Mas Nurbaya rupinu kaget. Naon mama, Mas udah nggak gitu ina. Aya naon cenah? Nu aya naon mah. Ngi mangan do daroskeun. Katur kaca heula nya. Balar Nyimas Nurbaya ka jaman deui rek siram. Ari Bisurni harita ngangkat gelas jeung bakina ulut ngopi sema. Teu sawatara lila sabada Nyimas Nurbaya siram teras dangdos. Gero nyauran lanjangna teu hararese Bisurni nyirilik nyampeurkeun. Ade pikir saeunaon Nyimas? Kadinya di dieu nya abdi rek ka pasantren heula dititah ka ditu ku mama. Bisi Mang Rubinta datang mah sina ka ditu we ngarah abdi baki balikna aya nu marengan. Bade lami Nyimas. Nu ka teuing da canyaho kaperluanana mama nitah ka ditu. Itu Mang Bendul bisi kaburu magrib. Nyuk mangga wi. Mang Bendul ngamangakeun ka Bisurni. Mangga aja Bendul. Tema Bisurni bari nuturkeun saseret lawang. Jerut Nyimas Nurbaya lungsur teras angkat dituturkeun ku Mang Bendul. Nu teu sakumaha lila di jalan atos dugi deui ka sampah. Ibu Rokayah nuju calik di patengahan. Damang Bu, Nyimas Nurbaya munjungan ka ingkang ibu. Cager ka mana wae meni eueuh ka dieu. Teu ka mana-mana aya we Bu dupi ama damang. Cager ama oge ari lahir nama. Balar Ibu Rokayah. Teu kantos lami ajengan Abdul Soleh Norojol ti kamar tasiram. Cager Nyimas, taros ajengan Abdul Soleh. Pangesto mama samurihna kumaha? Balar Nyimas Nurbaya teras munjungan gek calik. Alhamdulillah. Kamana wae Nyimas beri belengles eueuh ka dieu. Aya we mama dirorompok menawi na ge kasumpingan ku Mang Bendul saurna teh. Abdi dipiwarang ka dieu ku mama. Aya naon atuh mama nya sarariwas teuing nya? Nyimas Nurbaya mungaran tumaros ka ingkang Rama. Ari Ibu Rokayah ngoloyong kapengker bade miwarang mairan cai ka Mang Bendul badegana. Nyaeta pamna ama ngajurung ki Bendul teh. Kahiji sina nempo we ka ditu. Bisi Nyimas kabancen gering lantaran geus lila eueuh ngelol-ngelol ka dieu. Da nya kitu ari kolot mah deukeut ku deuketna jauh komo teu boleh melang. Teu boleh hariwang kitu komo kitu ayeuna Nyimas kasebut awak sabeula. Atuh kaduana rek aya picaritaeun ama teh ka Nyimas teh. Ama jeung ibuna salila Nyimas pindah ti dieu teh lamun geus teh mah sarawing ceuli. Ti ditu geletis, ti dieu geletis, loba babala teh kanu teu pugu. Jelasna manu matak ngajadikeun era keur nu jadi kolot. Tah ku ayana kitu. Naon salahna naon rugina lamun Nyimas balik deui ka dieu? Sabab di ditu ge eueuh nu tanggung jawab saukur dibaturan ku Nyi Surni. Dina aya itu ieu na ge geus moal bisa kumaha kasebut jiwa awewe beda deui jeung jiwa lalaki. Kayeuna keun dibaturan sote ku Ki Binta kitu ge sawaktu-waktu lantaran manehna meboga imah.
da moal hade meureuh mas sorangan diculjeun ke ari aya di dieu mah ngariung mungpulung jeung nu jadi kolot rek dahar rek henteu dahar ge katingali kitu deui dina galingging panas tirisna atuh sabalikna nu jadi kolot boh idung boh bapa janari tengah peuting dimangsakeun rumpak caringin teh meureun katungkulan kudu jadi anak nya lamun nyimas boga keneh nu tanggung jawab mah kasebut salaki nitah moal nyarek moal cicing di dieu teh sabab geus aya nu wajib cing kumaha kira-kira lamun nyimas pindah deui ka dieu daek atawa henteu saur ajengan Abdul Soleh naros raga katineung ka ingkang putra sedeng nu ditaros anggur melenguk rupi anu bingung nyaeta ibu teh nyimas cager ku cagerna awak aya we nu watak ngajadikeun kahariwang teh nya ngajadikeun gangguan kana pikiran ibu hampir aya kana samingguna ibu kurang sare balas dirobeda ku kahariwang jeung kamelang kudu jadi anak nyatana ku nyimas sajabati kitu loba babaletekan anu nimulkeun ka era ka ibu jeung ka ama saur ibu Rokayah Mairan bari gek calik gedengeun carogena punten ibu ge ama abdi mah rada kirang ngartos kana kasauran ibu sareng ama teh nyaurkeun seueur babaletekan naon pihartoseunana ungeuleun kitu imeulan kitu teh saur Nyimas Nurbaya bari ngalirik ka ingkang ibu nyaeta kieu Nyimas ari kudu-kudu teuing mah dibejer beaskeun ku ama kasebut babaletekan teh loba nu nyaritakeun perkara Nyimas seueur nyarioskeun abdi Nyimas Nurbaya ngalirik terasna teu nya palerajengan Abdul Soleh pono tina perkawis naon ama ari tina perkara tina itu tina ieu mah ku ama ge teu perlu dijelaskeun deui ngan mama rek nanya ka Nyimas dina minggu-minggu ieu Nyimas sok ka mana wae ajengan Abdul Soleh tumaros heula tara ka mana-mana mama aya we di rorompok abdi mah paler Nyimas Nurbaya heuh nurutkeun pangakuan Nyimas kitu teh tara ka mana-mana ngan ama ngadenge beja sok init-initan mimiosan ka mana ama Nyimas Nurbaya enga tumaros disarengan ku rarai nu beureum ke heula ama can para cumarita ulah waga megat moto ngarah puguh ka hartina ku Nyimas ari peuting mangkukna tas di mana jeung Nyi Surni saur ajengan Abdul Soleh Ramana leng Nyimas Nurbaya ditaros kitu ngahuleng mastakana tungkul para mitra anu mulia ningali kitu mah para wargi sadaya ningali para wargi sadaya Nyimas Nurbaya ngahuleng mama ajengan Abdul Soleh nyarios deui cing pok jawab nu terus terang saurna deui mungalantungna mama ka kota sareng di Surni jalaran aya di rorompok mah kararesel Nyimas Nurbaya neme ngawaler kitu ge teu patos tatan naon salahna lamun ngarasa karesel cicing di mah heug ka dieu ulin kanu jadi kolot da kudu jadi kolot ge moal disaha-saha atawa moal diulah-ulah malah atoh we nu aya keur kolot mah kadatangan kudu jadi anak pepeulieun ama jeung ibuna ti saprak Nyimas pindah can ka ditu-ditu nyaeta teu ka ditu-ditu sote lain goreng hate atawa mung nempo nu jadi anak ngan kaayaan ama ku Nyimas ge geus kanyahoan kahiji geus kurang lengkah nu artina geus kurang kaduga leuleumpangan kanu jauh kaduana asa diberi ku waktu pada salat subuh dek ngawuruk ngaos ka barudak santri nepi ka pukul 8 tampolana nepi ka pukul 8 balik di masjid koloyong nempo pepelakan di tukang da puguh eueuh nu ngurus sabot uyak-uyak di kebon geus bedur lohor leos ka masjid salat lohor terus ngawurukan deui ngaos nepi ka pukul 2 pukul 3 pada salat asar deluk ngawuruk ngaji rek di mana ama bisa miceun waktu lila atuh ibuna komo tara liar pisan kata masok boga panyakit lieur tah ku ayana kitu kudu ngamaklum kanu jadi kolot malah sakuduna anak kudu remen ngalongokan kanu jadi kolot da kolot ya moal rek dipiharep jingjing bawana moal ditanyakeun kikirimanana ti anak perkara eta kasebut rejeki gumantung kana milik nu jadi anak
boga bae kirimkeun ka kolot bari ridho kirimkeun eueuh wae teu naon sanajan ngalegoge kepat ngaganeung ge da moal dibudian atoh we kadatangan kudu jadi anak teh. Yeuh Nyimas ayeuna mama rek ngajelaskeun tina soal bebeletekan ti piluaran. Cenah mah Nyimas saprak pepecagan jeung karna sok remen liar. Samalah peuting mangkukna aya nu manggihan Nyimas jeung Nyi Surni lalajo ka bioskop. Tah ku jalan sakitu timur caritaan batur. Malah aya caritakeun ayeuna mah Nyimas teh teu beda ti kuda leupas ti gedogan. Eueuh salakina teh sigan bebas sama mena. Nyimas teu ngadenge teh dama jeung ibu. Di dieu meuni asarawing ceuli, ti ditu ceok kieu, ti dieu ceok kitu. Sajabana teh teu aya nu manggihan Nyimas babarengan jeung Jangkarna. Kapan Nyimas jeung Jangkarna teh geus lain-lainna deui, lamun deungeun-deungeun teh mah geus jadi deungeun-deungeun. Nah Nyimas teu inget kana kekecapan karna na teu nyeri basa-basa manehna bari eueuh tinimangan pisan nyerahkeun Nyimas. Keun ku perkara pondok jodoh da tadi ge jodoh mah paribasa teu beda ti pati. Ngan eta we mama jeung ibuna teh dipake nyeri majarkeun Nyimas mangnircakeun daek ngalayanan hiji lalaki nu lain muhrimna. Nah Nyimas teu ngarasa nyeri dibasakeun kitu. Da mamanya ge lalaki mang nyerikeun boga anak disangko goreng talaja. Dikamanakeun beungeut mama jeung ibuna sedeng mama teh geus moyan tukang ngadidik tukang ngati kana bab agama. Kari-kari nu jadi anak disangka kitu. Ayeuna hayo ngadege beja Nyimas sok reureujeungan jeung popotongan. Saur mama ajengan Abdul Soleh rada nyekseukan ingkang putra. Nu matak geus ayeuna marek daharek henteu cicing di dieu riung mumpulung. Piraku ama jeung ibuna boga anak sasiki teu kaparaban onaman mah saurna deui. Salebet ajengan Abdul Soleh sasauran panjang lebar. Kangge Nyimas Nurbaya sakecap oge teu ngawaler, melenguk bae lir bueuk meunang mabuk. Geus Nyimas tong ka ditu deui barina oge perkara paparabotankeun isukan sina diakutan ku Ki Benul jeung Ki Rubinta. Nita barudak santri ge moal burung daekeun. Tibatan kitu Nyimas aya di ditu matak loba dedengean keur ibuna oge, saur Ibu Rokaya. Tapi bumi nu itu kumaha tubuh dikosongkeun wae, saur Nyimas Nurbaya nembe sasauran. Dibalung ku pamulu semua alum. Keun bae perkara imam ada moal aya nu mangku matak naon sewakeun we. Da moal burung aya nu butuheun ku sewaan imah, balar Ibu Rokaya. Atuh teu tiasa majar kumaha sanaos Nyimas Nurbaya palai misah ge kapaksa. Numutkeun kana kapalai Ibu Rama. Sedang manahna aya harepan deui ka karna. Margi dihenteu ge ageng keneh duwi riat ari katamah-tamah ngaraos kahutangan budi. Ku karna tina perkara kang kalungna tiasa kapemilik deui. Tos kitu gero Ibu Rokayah nyauran badegana. Benul. Ngulan teh Mang Benul. Ka dieu sakedeung. Monya aya nyaon mu anyi? Naon buha ngaji da ka teu ngaji, Ibu Haji kitu. Jungoon mu anyi. Banyak nyaon mu? Wayahna ka ditu ka imah Nyimas. Bejakeun ka Ki Rubinta isukan paparabotan nu Nyimas beresan terus bawa ka dieu bantuan ku maneh. Nyamnya ujung monok ni nu. Kumaha maneh we teh marek monok teu nanaon lah. Jeung dari guru monok di ditu bejakeun ka Ki Rubinta isukan paparabotan nu Nyimas sina diakutan ka dieu bantuan ku maneh. Eta meureun si Benul mah rek bobogohan jeung si Surni ajengan Abdul Soleh maeran. Mama manyam moho jeung Huni. Mang Benul ngahehe seuri tuluy ngaleos. Sedeng Nyimas Nurbaya mah melenguk teu nyanggemkeun perkara Mang Rubinta keur eueuh nyusul karna jeung Ki Jantra. Teu disanggemkeun sote ingis Ibu Ramana Bendu aya karna kabumina. Tah kitu we Nyimas pangna aku ibu jeung ku Amadi titah ka dieu teh. Kahiji nu jadi kolot melang, kaduana ngajaga omongan batur, dan nu era mah kolot keneh. Jeung na deui keur ama mah moal ngarujukan masing kumaha oge lamun Nyimas ngahiji deui jeung karna. Sabab apa teh masih keneh nyeri kudu jadi anak dituduh mangricakeun jeung lalaki sejen.
hayang boga deui salaki mah kanu lian ti karna we sabab lalaki mah loba asal kanu bener-bener ulah kanu galak timuru jeung deui kanu barisnya ka Nyimas sambung ajengan Abdul Soleh tos nyaurkeun teu ngarujukan putrana kadang hiji deui jeung Karna sedang Nyimas Nurbaya ku ayeuna timbul palai ngahiji jeung Karna ngemutkeun para mitra kahiji ageung keneh duriat kadua emut we kana jasa tina perkara Kang Kalung kapimilik deui nanging ayeuna tos aya unggelan kitu tinu jadi rama akhirna Nyimas Nurbaya ngaros bingung ngahiji deui sareng Karna sieun janten sepuh atuh sieun ku janten sepuh tengah hiji deui kumaha ras keneh kana jasana sareng inggis Karna ngayakeun tindakan sabab manehna ge hate leutikna masih keneh gede harapan buktina moal pati-pati ngabelaan tina urusan kongkorong lamun Karna teu boga pikiran hayang ngarangkep deui dalamun nya teh mah micua ka Nyimas Nurbaya moal nya teuing ngabelaan kitu atuh isukna paparabotan Nyimas Nurbaya diakutan ka bumi sepuhna kalaya Nyimas Nurbaya ngahiji deui sareng sepuhna nasoheula raitra para mitra anu mulia urang malikan kana kayan Karna anu waktu harita ku Mang Rubinta jeung ku Aki Jantra teu kasusul duka ka mana losna atuh akhirna Aki Jantra jeung Mang Rubinta baralik deui sewang-sewangan Mang Rubinta teu daek cacarita ka sasaha oge tina perkara manehna tas nyusul Karna sabab dicare ku Nyimas Nurbaya ulah nyaritakeun ayana Karna ka bumina dua poe ti harita Karna geus aya di hiji tempat di Pileburan pakena geus karucel da pugu gawe aprak-aprakan maluruh Rusdi nu maksudna mah hayang malespati tapi waleh Rusdi di teteangan ka mana-mana ge teu kapanggih malah teu aya raratanana pisan duka ngejat kanu jauh duka geus ponok umur cag urusan Karna ayeuna urang muka lambaran carita anyar kacaturkeun para mitra di hiji pelemuran nu pernahna teu sabaraha jauh ti lemur pasantren ukur kahalangan ku salemur aya saurang budak jajaka demi katelahna Warno teu sirikna unggal poe Warno sok remen nganyang ka bumi mamaajengan Abdul Soleh malah siga nu geus wanoh pisan ka ajengan Abdul Soleh sareng ka Ibu Harokaya si horeng si mana horeng Warno tiba heula mikahayang ka Nyimas Nurbaya ongko urut babaturan sakola ngan teu jadi sotenan kawin ka Nyimas Nurbaya dume harita Warno ku indungna direremokeun ka seorang mojang minangka baraya indungna Warno ngan geus laer tapi Warno tetap nolak dibelaan Warno kakaburan da eta keukeuh peuteukeuh miharep ka Nyimas Nurbaya ari ayeuna indungna Warno ngarujukan sabab inggis anakna gering pikir ngalang layung ku jalan kitu indungna Warno nu katelah Ibu Mimin nganjang ka bumi ajengan Abdul Soleh malah jeung Warnona pas sore harita kira wanci asar kabeneran hade poena langit meuni bengras ngagambarkeun kabengrasan rupa Warno sabab kahayang ku kiwari geus kaanteur ku indungna kalacat Ibu Mimin jeung Warno arunggah tanah teras pok uluk salam Assalamualaikum pokna teu lila ti jero anu nemalan tayalian Ibu Rokaya neme kaluar ti kamar tos netepan asar Waalaikumsalam kaletrek Ibu Rokaya ngalaan kunci panto sarta berai dibuka da puguh tos kena ti tadina atuh Ibu Rokaya enggal ngabageakeun geuning Nyimas Mimin haturan teuing kumaha damang Alhamdulillah waktos imah Bu Haji samulihna kumaha nu dari ieu wilujeng Ibu Mimin patare madampal panangan pangesto Nyimas geuning sareng Asep saur Ibu Rokayah ngaliri ka Warno mohon Bu temal Warno bari mesem mangalinggih Nyimas saur Ibu Rokayah bari mundur Gus Ibu Mimin jeung Warno arasup kalawan guk gek dariu kamana wae Asep tos aya kana sababaraha dinten teu aya ka dieu kapok rupi namanya saurna bari gek calik mayunan Ibu Mimin sanes kapok bung eta temal Warno siga nu kapi asem kapan eta anjeunna teh janten itu patani Bu Haji lah unggal dinten teh unggal enjing sok mios we ka Serang lah itu apana tos kirang tanaga Ibu Mimin miheulaan ngajawab
kutan sae atuh rajin ngurus serang mah Asep teu kitu ge sakedahna ajaran sanes kagungan anu sanes sanes rajin bung diajar menawi temal warno amis budi bari sirah tungkul lupa Neng Nur sareng mama arangkat ka mana meni teu katinggal-tinggal ibu saur ti iseunya Bu Mimin nanya ke Nyimas Nurbaya sareng Ramana. Biasa we aman-aman nuju ka madrasah ngawurukan ngaos upami pun anak mana mete aya tos di zaman mete bolor Ibu Rokayah teras nyauran Nyi Surni. Bisurni Kak Nen tema Bisurni gancang nyamperkeun ka patengahan. Pada pikir sale naon so eta mairan leuteun ka dieu dua bi. Sawios ketang Bu udah ngarepotkeun. Henteu Nyimas ngarepotkeun naon atuh baler Ibu Rokayah. Koroyong Bisurni ka tukang meunang sawatara menit mah. Antara pribumi jeung semah jarempe saurang ge teh nu sasauran. Komo warna mah kawas bueuk meunang mabuk sirah melenguk gado meh antel kana gado. Tapi juru panon mah gular giler sanes kana gado kana dada maksana gado meh antel kana dada. Bujuru panon gular giler ngareretan kana lawang kamar bari hate geus kekenjotan hayang paamprok jeung buah hate tayalian Nyimas Nurbaya. Teu sakumaha lila torojo Bisurni mairan cai teh 3 gelas dibakian jeung goreng ranginang sakeler. Cag dituna dina meja dibantu ku Bu Rokayah ngangkatan keler. Aduh eta mah Bu Haji mending ngarepotkeun pisan geuning nya. Ibu Mimin siga nu era ngarepotkeun naon Nyimas cai ge teu aya lalawuhna mah Asep nyangakeun. Mangga Bu temal warno bari mangut. Sanggeus Bisurni ka tukang para wargi sadaya Bu Rokayah neme tumaros deui. Meni asara reuwas Ibu teh Nyimas. Sisinan teneun keur sarurumpaheun aya pe keur saeunaon atuh Nyimas saur Ibu Rokayah bari neuteu. Lah nu mawi ngahaja we Ibu saperkawis silaturahmi wirektos lami teu patepang. Atuh kali perkawis aya kaperyogian we nu mawi dedeheus teh. Peryogian mah ieu perkawis pun anak. Tema Ibu Mimin nunjuk ka warna nu keur tungkul. Aya kaperyogian perkawis naon teh Nyimas? Ibu Rokayah teu acan ngartos kana maksana tamu. Nu mawi kieu Ibu pun anak teh sasasi nu kapengker kantos sasanggem ka abdi malih kapayunan pisan apana. Nyangemkeun hoyong neraskeun hubungan tali wargi cenah sareng tuang putra. Mun sareng ieu Neng Nurbaya. Bere kapungkur nuju sasarengan sakola sering ka ditu ka dieu. Atuh kantalna we sapogokan mah Kang abdi teh sareng apana ngaros isin ku cariosan pun anak teh. Mun isin tina ku perkawis kaayaan abdi kasebat kirang kagaduh. Rupina ku Ibu ge parantos ka uninga abdi mah mantak pika asineuna keur. Malih ku apana ge dicariosan pamitos aya hasrat hoyong ngawang rumah tangga mamilarian we istri nu sanes. Nanging ikeu we palae ka tuang putra. Atuh apana teh teu tiasa kumaha akhirna mangajurungan abdi miwarang babalagonyangan ka Ibu. Kitu maksana teh Ibu manawi neneng saatosna pipirakan sareng ti payun teh. Tiacan aya di sisi tigigir kalayan pada-pada aya dina kasaluyuan antawis abdi sareng ti Ibu kalih ti ama kitu. Cek Ibu Mimin ngajelaskeun permaksudanana. Muhun eta ge ari perkawis ti sisi tigigir mah sawadapun anak pipirakan sareng ti payun teh teu acan aya deui. Atuh saja biti kitu ari kanggo Ibu sareng mama mah moal bade miwarang, moal bade ngahalangan. Eta mah kantun kumaha aremutan jinisna wae ayi. Baler Ibu Rokayah teu kantos lami guru tak ajengan Abdul Soleh carogena sumping. Harita ajengan Abdul Soleh tuluy nyarita. Har geuning aya tamu ieu teh. Parantos lami Nyimas saur ajengan Abdul Soleh bari nutupkeun di panto. Parantos mama kumaha damang? Bu Mimin merejat nangtung tuluy sasalaman deui jeung kitu deui warna. Alhamdulillah Nyimas. Nah teu sareng apana encep atuh ka dieu teh. Waler ajengan Abdul Soleh gek calik gedengeun garawana. Henteu mama mun abdi we sareng pun anak sun temal Ibu Mimin. Sareng naon atuh ngaleuheutna Nyimas? Cekap mama. Mun nyangakeun atuh Nyimas Asep, sok dileueut atuh da sanes tongtoneun saur Ibu Rokayah. Ditambu atuh Ibu ama. Mangga Nyimas nyangakeun saya ya di dieu mah. Berajengan Abdul Soleh harita Ibu Mimin jeung warna ngarinung.
Kamana Rino ribuna saurna naros ke Nyimas Nurbaya. Namanya menuju ka zaman duka tos duka teu acan siramna Ibu Haji Rokaya. Rupi Nyimas Mimin teh ngahaja wae atawa mulih tinu sanes sinang ka dieu teh saur ajengan Abdul Soleh nembe tumaros deui. Ngahaja we mama saperkawisono tos lami teu patepang kalina eta seja silaturahmi maksad teh sung. Eta namanya teh Nyimas ka dieu teh sareng ieu Asep teh maksad nama palai bebesanan cenah sareng urang amanah beres kapungkur Asep kantos sasarengan sareng Nyimas Nurbaya mung abdi teu masihan waleran utang tos sareng abdi teh eta mah gumantung kana pamadegan hareuyeuna we antawis Nyimas sareng Asep. Ibu Rokayah ngajelaskeun sakumaha permaksadan Ibu Mimin kapayuneun ajengan Abdul Soleh carogena. Kuning eta Asep aya embutan kadinya sagala nate acan kagungan garwa kitu saur ajengan Abdul Soleh bari neuteub ka warna nu keur tungkul. Teu acan mama tema warna menilirih dina ketakna samodel santri. Duka atuh mama da kanu sanes mah alim wae geuning. Diheureuyaan oge ku raina sina nikah ka putra tatangga kalah ka bendu. Ari kayeunakeun aya geletis kitu nuhuna palain raskeun tali kawargian sareng Neng Nurbaya sunu nyarios nama ceuk Ibu Mimin mairan bari ngagelenyu imut. Nya ari kange mama mah jeung biangna Nyimas henteu wasa miwarang teu wasa ngahalangan kantun kumaha aremutan aranjeuna. Bujeng-bujeng ayeuna sanaos kanu ti payun ge ngareremokeun teu mama mah nyaram henteu. Estu keretegna masing-masing. Eta si Nyimasna geus ditanya ku ibuna saur ajengan Abdul Soleh ngariri ka ingkang garwa. Umawi teu acan jalan saatosna Nyimas ka jaman ge teu acan katingali deui. Cing tempo atuh ka tukang moanya kacai lila-lila teuing saur ajengan Abdul Soleh. Poloyong Ibu Rokayah kapengker maksana bade milari Nyimas Nurbaya. Ari go kasampak Nyimas Nurbaya keur ngobrol jeung bisurni lanjangna. Anggun ngobrol Nyimas lain kacai bieu teh. Nuhun Bu. Nyimas Nurbaya ngalieu. Nah tuh ari geus lain buru-buru di baju ka ditu anggur ngobrol. Disangka ku ibu mah dicai keneh jeung ka ditu geura buru di baju. Itu aya Cep Warno jeung ibuna cenah aya keperluan penting. Keperluan penting ka saha Bu? Nyimas Nurbaya anggur naroskeun deui. Nya perlu ka Nyimas sok buru-buru di baju heula ka ditu. Waler Ibu Rokayah teras kalebet deui. Harita Nyimas Nurbaya teu hararese anjeunna lebet ka kamar teras meresan. Rengse meresan rap ngangge kabaya sareng disinyang. Tos rapih langeor kaluar ti kamarna. Geuning aya tamu parantos lami Ibu. Saur Nyimas Nurbaya puguh hate Warno meninggalannya. Cacak ku ngareungeus sorana ge gancang curinghak. Terus neuteub cacak Nyimas Nurbaya anggean basajan. Katinggalina ku kenu kabunggulengan mah meuni asa tambah geulis. Majarkeun teh meuni edoy cenah. Parantos ucu kumaha damang? Pangesto Ibu samulihna kumaha? Waler Nyimas Nurbaya nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah geulis, temal Ibu Mimin. Solongkrong Nyimas Nurbaya nyolongkrong deui ka Warno. Gep Cep Warno nyekel kana panangan Nyimas Nurbaya. Terkaraos ku Nyimas Nurbaya leungeun Warno ngeleper. Di barung kudug degna hate ngan henteu we kaluar ke Sang Tiis. Saorana atuh patarema dampaleungeun jeung mojang dohdoy. Teu angkat besi Mas, teu angkat besi, teu angkat-angkatan Mas, ceuk Warno Pramitra. Kakaraku kitu ge. Geus salah pok. Dibalikan deui rei beungeutna bareureum Nyimas Nurbaya ngagelenyu. Henteu, balar Nyimas Nurbaya ponok ge calih gedengeun ibuna. Mulih ti mana na teh Neneng? Ibu Mimin nanya deui. Pangsul ti jaman Bu, balar Nyimas Nurbaya sawajarna. Sisinan tenen ibu tos lami nembe keur sarurumpaheun, saurna deui bari ngaliri. Rupina tos kitu we Neneng dikersakeun ku rumaha kawasa ngangge jorojoy hoyong silaturahmi ka dieu, temal Ibu Mimin. Lajeng diteraskeun ku Bu Rokayah ngajelaskeun sakumaha tos disaurkeun ku Ibu Mimin tadi. Dina perkara putrana aya maksad mileuleungkeun ka Nyimas Nurbaya. Nu
harita salebet ibuna sasauran teh melenguk wae Nyimas Nurbaya teu nyaringem naon-naon. Tutas Ibu Rokayah ngajelaskeun sakumaha maksad Ibu Mimin, lajeng disambung ku ajengan Abdul Soleh Carogen. Tah kitu maksudna teh Nyimas, ari keur ama jeung ibu nama tong boroning ayeuna. Sanajan ti heula ge waktu Nyimas rek ngarangkep kanu ti heula, dititah henteu dicarekeun teu eta mah kari gumantung kana pikiran sorangan. Ieu ge maksudna Cep Warno kitu keur ama jeung ibu nama nyarek moal nitah moal. Kumaha pikiran Nyimas sorangan, eta kumaha pamadegan Nyimas, saur ajengan Abdul Soleh. Nanya kana raga katineng ingkang putra. Nanging ke punten sakedap mama dupi naneng teh saparantos pipirakan sareng nu ti payun. Daya di pertalian sareng nu sanesna jabiti punana, saur Ibu Mimin tumanya. Bari neuteup ka Nyimas Nurbaya nu keur tungkul bangun nganglu. Teu aya Bu, padahal Nyimas Nurbaya singkat tur sajelasna. Nu mawi ibu sareng ieu punana teh maksudna mah kitu neneng. Sakumaha name disaurkeun ku tuang ibu eta kumaha kinten-kintenna neneng. Na bade nampi kana maksad punana. Cubi ibu hoyong ngupingkeun waleran ti neneng. Da ibu ge sami sapertos ibu rama neneng moal bade maksa moal bade ngulah-ngulah. Karena permaksudan antawis putra mun antepun anak sareng neneng, cek Ibu Mimin. Teu lepas tina paneuteub kana rarai Nyimas Nurbaya. Sedang Warno meniret deui bari hate deg-degan ingis Nyimas Nurbaya nolak. Oh, kue jawab Nyimas, ulah asa-asa barina oge. Saur ajengan Abdul Soleh. Duka tu mamanya. Balera Nyimas Nurbaya rupi nu bingung. Ulah ngajawab duka, jawab nu sajelasna. Ari kitu mah teu puguh monyet hideungna atuh. Dina waktos imah teh can aya maksad hoyong ngabangun rumah tangga we mama. Nang duka ka payuna mah bade ngemut-ngemut heula antawis handapna sasasi luhurna 2 sasi. Baler Nyimas Nurbaya. Yacan masihan kaputusan nu pasti. Atuh hate Warno ngaranjung sok ingis harepanana gagal kaburu kuno sejen. Nya teu naon rek mikir heula mah. Ngan di mana geus tepi kana waktuna nu ditangtukeun ku Nyimas antara handapna sabulan luhurna 2 bulan kudu mere kaputusan. Ata jawaban nu baris ka harti. Dah kitu geuning Nyimas Mimin. Kasauran tipunana teh saurna munut sarantos antawis sasih 2 sasih mah. Nu insyaallah kege tangtos masihan diwartos. Boh ka Nyimas Mimin atana pika Cep Warno, saur ajengan Abdul Soleh. Sun mangga mama ku abdi diantos pisan baleranana ti neneng. Ceuk Ibu Mimin manehna ge teu bisa majar kumaha. Sabab Nyimas Nurbaya munut tempo bade ngemut heula cenah. Sedeng Warno tetep melenguk. Bari pinuh ku kahariwang inggis Nyimas Nurbaya akhirna nolak kana harepanan. Kulantaran waktu geus nyedek ka magrib teu loba wangkongan nu sejen. Ibu Mimin pamitan baralik jeung Cep Warno. Sanggeus areuweuh mah pok ajengan Abdul Soleh sasauran ka payuneun ingkang putra malih garwana ge aya keneh majunan. Yeuh Nyimas, ari kahayang ama mah tong make jeung menta tempo kana aya bulanan. Da Nyimas teh teu boga tungguaneun, teu boga nu baris di rungha. Tapi kitu ge lain ama ngusruk-ngusruk bari aya pikiran geus teu kauntuk ngurus anak sasiki. Ngan eueuh hartina Nyimas bila lelengohan siga nu geus teu payu ka lalaki atawa siga nu geus nyedek ka nini-nini. Sedeng Nyimas teh ngora keneh panjang keneh harepan. Sajabat ti kitu beuki loba pangaresep, loba kahayang samodel barudak anu sejena. Kahijina kitu kaduana ingis si karna datang deui ka dieu. Bari manehna aya harepan balik deui ka Nyimas. Pikeun mama moal rek nyebutkeun cadu boga deui minantu ka karna. Ngan mama masih keneh nyeri ku perkara Nyimas dipitnah mang nirecakeun bari eueuh tinimanganna pisan. Ya ngaku batur mah nya we Nyimas teh boga kalakuan nu nyimpang tina dasar agama. Ari kitu mah Nyimas geus bodai salaki asa piraku manehna ge kumaha wani nyampeurkeun. Datang tu manehna ge boga rasa era, boga rasa sieun ku salaki Nyimas nu anyar.
lamun hade diterangkeun mah Nyimas pikeun mama kacida panujuna lamun nya Nyimas daek dipiharep ku Cep Warno lain panuju dumeh kolotna kasebut ilma cukup kudunya barana ngan panuju teh dina tingkah paripolahna ti mimiti Cep Warno babarengan sakola ge jeung Nyimas can pernah kadenge boga lampah goreng can pernah kadenge sok papaseaan samalah jeung itu jeung nu kitu jeung nu kieu ge teu boleh akur geus puguh hari jeung Nyimas mau ngarek indit sakola teu boleh silih samper atuh tina balikna di sakola teu boleh bareng di mana balik sakola burit sok dijajabkeun ku Cep Warno dah kitu ari kudu dijelaskeun mah Nyimas pangna ama jeung ibu ngarasa panuju Nyimas boga salaki ka Cep Warno teh geus kanyahoan tina bab tingkah lakuna matak pikaresepeun pe ku ama jeung ku ibuna ditempoan sapeuting ieu pikeun meuweung ngutahkeun caritaan ama kaharti syukur teu kaharti kalimang sabodo ama moal arek nyarita deui ngan di mana isuk jaganing pageto ngadenge beja Nyimas sok babarengan jeung si Karna duka naon nu baris dieberehkeun ka Nyimas geus sakitu we rek kacai sabab geus magrib saur mama ajengan Abdul Soleh seep-seep sasauran kanu janten putra jerut ajengan Abdul Soleh lungsur teras angkat ka masjid ari Nyimas Nurbaya harita ngoloyong lebet ka kamarna teras ngahuleng ngaraga meneng bari calik dina sisi ranjang emutanana janten kalang kabut cus cos teu puguh nu dituju kaditu kumaha kadieu kumaha akhirna gerendeng Nyimas Nurbaya ngagerendeng lebeting dadana bari teu emut harita tetos waktosna ibadah netepan maghrib kumaha tu pikarepeun aing ari geus kieu ngalaksanakeun kana kahayang Warno kumaha sok sieun Kang Karna ngurunyung ka dieu heug manehna aya harepan di rumah tangga jeung aing hari ditolak maksudna Warno kumaha sok sieun manehna kanyanyerian boga rasa ditampik sapajodogan ku aing hari katamah-tamah mama jeung ibu rujukeun ka Warno da puguhnya ku aing ge ka Bandungan ti mimiti babarengan sakola can kadenge boga talajak goreng rek indit sakola sok nyampeur lamun balik murid sok dijajabkeun ka dieu lamun kitu teh mah geus pada apal geus pada nyaho kana tingkah laku antara aing ka manehna kitu deui manehna ka aing ari ditarima sakumaha maksud manehna kahiji sok sieun ngarasa kaduhung engkena heudeulana rumah tanggana jeung manehna sabab dihenteu teu ge aing mah kasebut rana sedeng manehna bujang keneh jadi bingung tungtung nama lah mending tarima wae kitu maksud Warno naha ulah ditarima nya tasieun kaduhung kena dumeh aing rana teu ditarima kumaha nu jadi kolot da geus yakin Kang Karna mah geus sami cua gabungan ti heula Kang Karna eueuh tinimangan bari aing setengah diuar-uar majalkeun luas mangnircakeun jeung lalaki sejen sok padahal aing harita cilaka sotenan ku jalan dipaksa diancam tapi sakituna dekeun bae lah hayang nyaho ku aing rek ditarima we maksudna Warno ngan aing rek beak-beak heula nalek ka manehna sakira moal ngarasa kaduhung kena boga pamajikan karana ku aing rek terus dijieun panutan anu sajati kitu dina gerentes hate Nyimas Nurbaya akhirna aya emutan bade nampi kana maksud Warno tapi bade nalek heula keur kitu lol aya sirah nongho si horeng bisurni ngahaja nempok Nyimas Nurbaya ari lol kasampak Nyimas Nurbaya nuju ngalejelenggut di kamar geuning eta Nyimas aya disangki ku bibi mah teu aya we margi meni jempling da manaon atuh cari kue nyalira di kamar Nyimas ceuk bisurni Nyimas Nurbaya curing hak siga nu reuwas teu keur naon birek naon atuh teu bade naon-naon Nyimas wireh eta we tita tadi teu acan katinggal deui parantos netepan magrib Nyimas acan Gusti nu agung eta Nyimas panjenengan bibi mah parantos netepan magrib horeng teu acan engal Nyimas atuh bilih kabujeng akhir manten nya arek ieunan ke di mana abdi geus sering salat magrib bibi ka dieu deui nya walor Nyimas Nurbaya bari ngolosod lungsur tina ranjang punya anger Nyimas maritos munut di peusilan teh nial habatan ti tosen nu tos sepuh wae ulah sering-sering teuing di peusilan teh anu keneh mah Nyimas komo Nyimas sakitu salira meni doh-dohina
bisi kumaha kitu bi aing ora kene minum di rancetan. Pilih moy Nyimas. Dia geuning buah ge. Nutos asa kumaha teras di pecetan masuk denyur. Nyan mang lebarkeun bibi mau pamisaliran Nyimas jantan moy teh beros buah. Cek Bisurni make jengah heuseul. Bisurni masuk ngaco awak dibandingkeun jeung buahnya. Saur Nyimas Nurbaya ngadalekan teras kaluar ti kamar. Kebat kajaman bade abdas ari Bisurni harita nutup-nutupkeun hordeng sabab di luar geus reup-reupan poe. Nasola raita. Para mitra anu mulia, peutingna sabada Bisurni rengse salat Isya bus ka kamar Nyimas Nurbaya. Gek diuk sisiranjang nuju ebog nang karak bengkang socak ucap kiceup siga nu nitenan kana lalangit. Mang atuh Nyimas ebog nanang kuban bade dipeuseulan mah, cek Bisurni bari ngarampa kana sampean Nyimas Nurbaya. Aing rek nemetah di rancetan bi tapi rek aya picaritaeun ka bibi. Saur Nyimas Nurbaya bari ebogna malik nyangigir. Tulami golepak malik deui nang tarak bari ngajepat. Itu Nyimas boro bibi tos ngabantu di sahna panyanten teh palai di peuseulan. Horeng aya pisaureun perkawis naon teh Nyimas? Ceuk Bisurni para mitra sadaya. Bari dina pisin deui si kuminyak kalapa ka kolong ranjang. Eta kieu bi abdi teh nya ngarasa bingung eueuh tungtungna. Susah eueuh sudana kitu kumaha kieu kumaha. Pipikiran asa kalang kabut kudu kumaha pijalaneunana sangkan pikiran abdi ulah terus-terusan dirobeda ku kabingung. Nyimas mah bingung teh bingung kunaon Nyimas? Ibu Rama araya kene bari kanya sakitu cekapna. Kaayaan sakitu cekapna teu kirang ku tuangeun teu kirang ku angean. Ibu Nyimas anom kene kagungan rupi teu katitih ku nu sanes. Sakedi-kedikeun pangartos kagungan, bawa pangartos agama, bawa pangartos dari agama. Mana sinakeun saperos bibi aya paripaos teu bodo-bodo acan bibi mah. Nyimas dibuuk kirang kagaduh. Aing bingung ku urusan pangarti atawa kaayaan bi. Bingung ku perkara semah nu tadi ka dieu. Nyata ku Warno. Manehna aya harapan hayang ngawangun rumah tangga jeung abdi. Ngan tadi ku abdi can dibere kaputusan nu pasti. Cek abdi menta tempo antara sabulan atawa 2 bulan. Maksudna mah rek mikir heula. Ngan ampa nempoan sapeuting abdi teh kudu mere kaputusan dina poe isu. Rupi nu dianggo sesahna ku Nyimas perkawis naon? Bisurni neuteub seukeut. Nya nu dipake bingung nama sok sieun manehna ngarasa kaduhung we engkena. Bari rumah tangga teu langgeng sabab ngingetkeun abdi dihenteu-henteu oge kasebut rana. Sedeng manehna bujang kene. Akhirna diri abdi ceruk-cerek teu awet boga salaki. Ari ku abdi rek ditolak sieun manehna narahit hatena. Sajabana ti kitu sieun ama jeung ibu ambak ka abdi. Mangkaning ama rujukeun namun abdi boga salaki ka Warno. Da memang nya ku abdi geus kanyahoan ti baheulana. Warno kasebut bageur tur sopan, can pernah katingali boga talajak goreng. Ka mana-mana keur sakola keneh sok babarengan we jeung abdi. Ari ditarima bari pru kawin sok sieun kurunyung kangkarna. Saur Nyimas Nurbaya ngajelaskeun sakumaha maksudna Warno. Nah, nge kagungan emutan ku jangkarna sagala Nyimas. Kabat jangkarna mah tos sanes-sanesna deui, kacambi ayeuna mah aya teu aya di dieu. Pami kitu Nyimas masih kena katalian ku jangkarna nembe dianggo sesah tanapi dianggo hariwang. Sangga bibi mah tos gapruk muhun terus we nikah ka Cep Warno. Ari ku Nyimas paros kauninga mah dina tingkah lakuna sae. Bisurni anggur ngahatean. Nyari geus katingali teh mah dina tingkah lakuna. Ngan sok sieun kena boga rasa kaduhung sabab abdi kasebut rana. Baler Nyimas Nurbaya keukeuh inggis Warno ngarasa kaduhung dumeh anjeunna rana. Pira ku Nyimas ngan kaduhung sagala jararan teu kirang bujang nu nikah ka rana. Mali aya bujang nikah ka rana tos sepuh. Neng arawet we mana kitu ge parantos jodona tos pada suka. Nya kitu perkawis ka suka mah teu kahalangan ku rana teu kahalangan ku duda. Sanos Nyimas saupami teh mah nya anu mikah hoyong ku tos sepuh. Ai disarengan Nyimas narido mah moal teh sadihalangan deui.
begitu upami Nyimas ngaraos hamham ingis Ceparno ka duhungeun engkena lagu saya talek laku Nyimas nah kinten-kinten moal ngaraos ka duhung nah lolos-lolos bade sapapait sama manis sareng Nyimas nanging narekna oge ulah ayeuna sanaos tos ngarangkep oge daya lepatna meuli ayeuna antawis istri pameget ka istri silih talek itu cek Bisurni ngawawadian kanu jadi dunungan eta ge aya maksud kitu nya binya nya maksud rek ditalek heula ku abdi tapi kumaha lamun manehna nyebutkeun moal kaduhung aku ukur sayeuna anu kena pruk boga dipamajikan kanu sejen kapan abdi beuki ruksa we batin teh Nyimas sok ngemut-ngemut kanu teu acan kantenan kanu teu acan tangtos engke mah kumaha behna we utamina mah asal ulah Nyimas we nu bida malawon ku nyalira cek Bisurni geus dikitukeun mah leng Nyimas Nurbaya ngahulang deui terus ngagerendeng lebeting dadana dipikir-pikir mah memang teu salah caritaan Bisurni teh nah asana teh pondok ting pikiran kumaha behna we barina oge pokona mah asal warno bener-bener erek silih satiana silih bela anjeung aing cenah eta manehna moal awet ngabangun rumah tangga ting aing keun bae asal aing dicukupan heula urusan itu ieu pati-pati aing raranaan ge moal ngarasa rugi teuing ari geus sagala dicukupan mah boga keur bakal di mana nying hareupan geus kolot ngan kumaha picaritaeun aing ka kangkarna lamun diparengkeun tepung jeung manehna mangkaning manehna loba deundeun ngejasana ka aing nu akhir-akhir ieu kongkorong aing bisa kapimilik deui ku jasana kangkarna kitu dina gerentes manah Nyimas Nurbaya sanaos aya keneh gerentes keunin oge teu kebat lantaran Bisurni nyarita deui tak kitu we sangem bibi mah Nyimas ulah seueur teuing nu diemutkeun kumaha geletuk batuna kecebur caina mungutana Nyimas sing seep-seep nalek we ka Ceparno nyari kitu abdi ge walau Nyimas Nurbaya koleset Bisurni ngoleset tina ranjang di Bisurni rek ka mana geus we di dieu jeung abdi da moal nyarek saresa kamar jeung marubinta onaman mah saurna piraku deui atuh Nyimas da bibi ge sanes teu hidang ngadon monok jeung Kang Rubinta bibi mah bade nyimpen heula pisin tilas-tilas sah bilih kadampal temal Bisurni ngarongkong pisin dina kolong ranjang tuluy ngaleos ka tukang nu na pisin teu lila asup deui ka kamar goloyoh Bisurni ngedeng pangkereun Nyimas Nurbaya nu tos ngagojo di kampung teu kungsi memenitan panon Bisurni geus cieut akhirna reup sare kitu deui Nyimas Nurbaya tos kulem meuni ngagebrak kawan tugas peuting naker hampir pukul 11:30 teu kungsi 2 poe Ceparno nganjang deui ayeuna mah sorangan nu maksudna rek nanyakeun kaputusan ka Nyimas Nurbaya sabab hatena keukeuh bae cuman teh gede harepan ka Nyimas Nurbaya nu kabeneran harita Nyimas Nurbaya nuju ngadaweung di teras ari Ibu Rokaya sareng ajengan Abdul Soleh Carogena nuju arangkat ka uleman nu aya lintang ti lanjangna jeung badegana sedeng Mang Rubinta keur macul di kebon harita para mitra Ceparno uluk salam menilentong di temalan ku Nyimas Nurbaya harita para wargi Ceparno ngajanteng di teras sedang panangan ngajingjing kolanding teh jingjingan hoe macem-macem barang aduh dieusi ku oleh-oleh ti luhurna dituruban ku kertas koran harita Nyimas Nurbaya tuluy ngabagiakeun ka Sema ini warna manggal ini sang saha warna Nyimas Nurbaya rupi nu reuwas jalaran nuju setengah ngalamun abdi we nyalira dupi alma sareng ibu arangkat ka mana meni sarepi kieu Ceparno ngalacat unggah tuluy ngacengecakeun jingjingan di sisi mawi nuju arangkat ka uleman kapunten kantun heula sakedapnya saur Nyimas Nurbaya bari ngadeg uya tuh cahaya canak sakantenan Mas atuh lumayan lah sanes teu isin masihkeun peperieun anu sae mah teu aya Ceparno ngasongkeun jingjingan nah tuh nganggo barang canak sagala mending ngarepotkeun teuing udah ngarepotkeun Mas tapi lumayan we wios lah saya mah seueur di dieu unyuk nuhun atuh saurkeun ka ibunya saur Nyimas Nurbaya teras kalebet bari nyanak oleh-oleh pangirim Ceparno gerendeng Ceparno bari ngagerendeng jeroeun dadana ku kabeneran pisan ama jeung ibu lah keur areueuh rada tenang ya cumarita rieuh kolotna malah
pasti aing bisa panjang lebar ngobrol jeung Dimas Nurbaya. Ngobrol aya kolotna masuk asa geumpeur teu puguh rasa lah. Sama rampas sampar pola. Ada gitu mempaduduan pasti kana jongjona teh. Kitu dina gerentes hate Cep Warno nu teu lila torojo Dimas Nurbaya norojo deui. Diiringkeun ku bisurni lanyangna nangeui baki dieusi ku cai enteh meni ngebul. Bisurni dehem bari ngecagkeun gelas. Acep da mang? Pangesto bisa mulina kumaha? Baler Cep Warno meniliri. Aya pangesto Acep lahir malah. Mung yewati rada nyut-nyutan sun. Saos nu rieuh jangar sun. Rieuh jangar mah atuh ubaran ku puyer atuh bi. Ah, nu mawi atulah. Geus kadap deui ketang di landongan mah. Tema bisurni ditungtungan ku nyebutkeun aduh bari rada murungkut. Sawa birit bisurni dijemel ku Dimas Nurbaya dumeh ramo sampean Dimas Nurbaya katincak ku bisurni. Naon bin karaos padaharan? Cek Cep Warno sangkaan mah nyeri beuteung. Dumeh bisurni nyebutkeun aduh bari awak ngurungkut. Sanes encep eta sumuhun nyangakeun atuh Cep. Pangawi tema Cep Warno koloyong bisurni ka jero bari nyabakan birit. Sareng naon atunya mun teu aya lalawuhna pisan. Wios mas ulah ngarepotkeun jalan tos neda tos naon dirompok we. Kadi teh hoyong ngamengan we karasa nuju salse teh. Cek Cep Warno bari jep jarempe mastakana pada tarungkul. Sedeng batin mah geus moal henteu pada galecok babaku nama Cep Warno. Rek pok aya tanyakeun teh meuni berat ngedalkeunana. Tapi akhirna memaksakeun maneh sanajan berat-berat ge ngedalkeunana. Kumaha mas, sumun perkawis eta teh. Cep Warno rajin sasauran teu pati tatang. Perkatis eta naon teh nya? No. Dimas Nurbaya bari tangah kitu deui Cep Warno akhirna mah padu teuteub. Atuh batin Cep Warno meuni dugdeg padu teuteub jeung nu geudis. Mun perkawis nu dimaksad kamari teh geuninganan, tema Cep Warno can wani ngajelaskeun terus terang. Ngan untung Dimas Nurbaya ngartoseun. Oh, perkawis permaksadan teh anu dimaksaden Cep. Lepas tema Cep Warno tetep nyaritana teu tatag. Da eta hate dibarung ku Ratu Tutunggulan. Cep Warno ti kamari ge. Sakumaha cariosan ti wang ibu parantos ka hartos. Atuh ayeuna aya patarosan ti Cep Warno kangge eceung nya. Moal wakamasihan waleran Dimas. Saur Dimas Nurbaya ku harita anjeunna ge sapertos nu kasima. Dina sasaurana teu patos tatag. Malih anu kawitna bade ngaeucekeun ge. Janten Imas da eta cenah wireh katilas rerencangan sakola ti zaman SD dugi kapada masantren. Atuh ku ayeuna ungelan kitu ti Dimas Nurbaya nyebutkeun moal wakamasihan waleran. Keur Cep Warno ngaranyu ge oge. Ceuk timuruna mah pasti bakal gagal. Janten kumaha tuh mas? Sareng iraha bade masihan waleranana. Cek Cep Warno siga nu teu sabar dibarung ku rupa beungeut rada pias. Kantos ngawaler mah ayeuna ge ngawaler nanging satu acana Imas masihan waleran langkung ti payun Imas bade tumaros ka Cep Warno. Ngarosun perkawis naon? Cep Warno neuteub seukeut luk Dimas Nurbaya tungkul. Rupi nu kasoran ku sorot panon Cep Warno. Renghap Dimas Nurbaya rumenghap narik napas panjang lajeng tangah deui. Rupi Cep Warno aya maksad kitu teh mun kapalai saha? Dimas Nurbaya mungaran tumaros. Moal maksad nu sanes mas lagu maksad Warno nyalira. Kur lahir maksadna teh tembus kana batin. Dasarna kumaha? Dasarna mah cinta sareng hoyong hirup ku musauyunan. Nu teu lepas tina dasar silipikanya. Kangge sabaraha bulan tapi kangge sabaraha tahun maksad kitu teh? Ya teu aya bates. Nu dimaksad ku Warno mah salami Warno aya di sagelingeun Imas. Salami Warno kumelip dalam pewenangan. Temalo Cep Warno ku ayeuna jadi tatag. Leng atuh Dimas Nurbaya ngahuleng tapi teu lami naros deui. Nuhun upami Warno kagungan cepengan kadinya, mung aya deui nu bade ditaroskeun. Waktosna nikah nu dimaksud ku Imas teh sanes perkawis waktosna nikah nanging Cep Warno saatosna laksana anu dipimaksad moal ngaros kaduhung. Oh, naon bade dianggo kaduhung teh Mas? Cobi atuh langkung saya jelaskeun ku Imas supados enggal ka hartos ku Warno. Cep Warno teu sabar nyesedap tumanya.
naso heula ada itu. Nyimas Nurbaya harita nyarita deui. Moal ngaros kaduhung kagungan istri ka Imas bile Imas mah kusadana tos kauningan kasebat sanes gadis deui. Perkawis kasuka tanapi ka cinta mah teu kahalangan ku perkawis tos sanes gadis deui Mas. Mali sanaos teu disaurkeun ge ku Nyimas Kang Warno mah parantos terang da. Warno mah teu aya imutan ngarosina wireh bade gaduh rencang payeuk-yeuk leungeun. Salebat ngabangun rumah tangga. Kitu? Yakin? Sanes yakin deui, mali pasti Warno moal ngaros kaduhung, gaduh harapan ka Imas. Warno moal bade sumpah nanging Warno gaduh kapercantenan 100%. Allah sareng malaikat kana tangtos nyaksian kana isi batin sadaya umatna. Itu Mas, tema Cep Warno. Luk Nyimas Nurbaya tungkul sedeng Cep Warno asa beuki seukeut panuteupna. Salajengna kumaha Mas bade nampi kana katresna Warno anu tos sakieu lamina ditungkus lebeting dada. Tarosna dibangun teu sabar. Pamila ras-ras Cep Warno dinten ieu dugi kajaga. Salami urang kumelip di alam pawenangan ieu moal ngaros kaduhung. Insyaallah Imas bade nampi kana maksad Cep Warno. Mung Imas bade usul di mana parantos salamet hoyong ulah ngahiji sareng sepuh. Mung hartosna hoyong misah ti sepuh nanging kitu ge. Sanes Imas kasieun kasoro rejeki ku sepuh. Hoyong misah teh sareng sepuh supados Imas bebas ngawulah anu janten panutan, bisa gedengeun bibirintih rumah tangga teh. Saur Nyimas Nurbaya saolah-olah munut tanyakan. Perkawis eta mah bujeng-bujeng Nyimas atuh. Sanos Warno ge da sami kitu ka hoyong. Hoyong misah sareng sepuh, macaka nyalira ngabangun rumah tangga, hoyong ngaraoskeun kumaha suka dukana laki rabi misah sareng sepuh. Tema Cep Warno. Atuh berai pamulu Nyimas Nurbaya ngadak-ngadak marah mai. Bir mega nu ngahalangan Batara Surya nyingrai. Salajengna kumaha Mas? Cep Warno nanya deui bangun anu acan sugema. Teu kumaha mun eta mah kitu we insyaallah Imas nampi kana maksad Warno. Mung kahiji ulah ngaros kaduhung were Imas tos sanes gadis deui. Kaduana hoyong misah ulah ngahiji sareng sepuh. Waloro Nyimas Nurbaya. Janten leres Nyimas nampina kana katresna Warno. Cep Warno siga nu kasima rek nyebut akang. Upami Warno yakin moal ngaros kaduhung Imas yakin moal nolak. Walar Nyimas Nurbaya nu hartosna nampi kana maksudna Cep Warno. Puguh kahariwang nu tadina teh kontan leungit kaganti ku bunga. Nu eueuh papadana majarkeun meuni edoy. Ragamang Cep Warno nyepeng kana panangan Nyimas Nurbaya anu junun numpang kana meja. Pal panangan Nyimas Nurbaya nu sabeulah ditumpangkeun kana panangan Warno. Karaos panangan Cep Warno ngageter kaoyangkeun ku ratugna jajantung. Ratu nu ngaran mangkat dua beger. Teup duanana patu teup silih tembuskeun rasa gelenyu Nyimas Nurbaya ngabentur ku imut. Puguh atuh para mitra karasana kana batin Cep Warno. Geus kitu mah Cep Warno ngagero lirih teu leupas tina paneuteun. Mas, ka Walar Nyimas Nurbaya menilalem semunga geter da puguh dicepeng ku bujang tulen katambah rupa Cep Warno jajar pasar. Biosnya sanos ibu sareng ama nuju taya ge manawi teh lepatna sareng manawi bahan katampi kalayan ulah kagongros dihinakeun. Warno bade masihan hiji kenang-kenangan tawis tali pamageuh raga katineung ulah ditinggal ageungna ulah ditinggal pangaoseunana nya. Ceuk Cep Warno bari kusiwal ngaluarkeun hiji dus leutik. Sarta eusina dikaluarkeun ceg kana panangan Nyimas Nurbaya. Tuluy ngasupkeun cincin kana remaja riji. Puguh Nyimas Nurbaya ngaraos binga, ngaraos reug-reug malih kagungan kayakinan yen Cep Warno laras-laras nyimpen harpan nu sajati. Alhamdulillah nuhun Cep ditampi lahir tu makaning batin. Kana kasayan Cep nanging kumaha janten sepuh uningang. Kalayan moal bendu Cep maparin tawis tali raga katineung ka Imas. Nyimas Nurbaya tumaros bari manahna bingah kaliwat saking. Sedang menggara nikah kakarna mah bujeng-bujeng nampi tawis soca ipekah ge teu sirikna ditangkes ku anjeunna. Moal Mas jalaran ibu sareng apa mah tos uningangeun Warno meser eta cincin teh. Kalayan tos diwidian bade dipasikeun ka Nyimas.
Mayu mangawe tampi mung sekali deh ulah kagungan raos dihinakeunnya. Daya emutan kadinya cek malih ditampi lahir batin. Kalayan nganuhunkeun anu sageng-ageng. Mung sawangsulna ti Imas daya tawisna pisan kancep ukur tiasa nganuhunkeun. Waler Nyimas Nurbaya ceg nyepeng deui kana panangan Cep Warno. Ulah seueur saurah utamina mah urang pada pageuh nyepeng kapercantenan we dina ngawang rumah tangga nu waris datang. Cep mana atuh nyangakeun di leueut tah? Mun teu aya naon-naonnya, cai teh cai we mun teu aya rencangna. Saur Nyimas Nurbaya nembe emut nawisan ngaleueut. Oh. Jadi kirang kumaha Mas ditampi atunya mung kumaha atunya asa teu pararubuh. Cep Warno nyepeng gelas malah tos diangkat mung hanya ka waktosna kabujeng se.